loboh. Hayang jajan, hayang ngopi, tapi dompet eueusi. Kapaksa ngajual HP, nu eueuh casing jeung baterai. Aduh, mun dibebeakan. Iya tukang usyuk berarti kok pas sombong-sombong. Wah, saya ngusyuk jago di dunia mah cenah. Kumaha gitu we? Urang mah kakara celom langsung disangut tak ulah taeupan saya mah nomor hiji di dunia. Walah, cenah eta mah. Teu ceuk nu kadua nyahebatkeun dewek. Kumaha we? Urang mah kakara ge digeleng-geleng eupan. Teu bisa nolo. Buru atuh. Kegiatan yang nyantok buka kitu. Ceuk nu katilu. Teu aneh halus eupan aing. Aku mah aing rek nguseup Minggu, Sabtu lauk hari mah. Anjing nguseup mah apaan? Makan tuh alis-alis apaan? Pakai jeung nanya Guys, aku lah guys, perkenalkan ini istri gue. Aing ngajak sial ini istri. Bae, udah rek dikawin. Sia yang gandeng atuh nu kawin aing. Gak loba duit atuh orang masalah kita dia belayar. Belayar, bener beloon. Nah, oh ada salaki belayar mah atuh da orang duit loba. Pelayaran meureun. Heeh, nu sok ngangkeun di cai, kudunanan ngambang di cai. Koneng. Oh. Oh, itu belayar. Presiden. Waduh. Urang mah salaki ka digaweuna kitu. Oh, Sakali ngiriman oge menukot setengah karung. kirim naon hutang? Sih. Mentak orang ngaloba tinggal lima ari cereren salakina usaha naon Kadang nyopet. kayaknya tuh gablak atuh kos urang atuh emas ge balatak ieu emas kabeh boro-boro ieu tingalis jeung nya ieu ieu Aduh.